Ditulis Nyebut bos 2000. 2000. Anu sabulan teh menang 3 karung duit palsu. Ai datang ka ditu nyebut bos, budak leutik ai nagih can meunang, ai mayaran nyebut bos geus ngalo. Geus beak kitu kan ieu sugu deui. Nagih deui. Nagih deui 2 kali. Atuh, lebih-lebih teu meuli kebo dibikin. Lain bah kumaha carita bos dibayar 2000 teh? Atuh pan ai bos dibayar 2000 mah eta. Amun urang keur init bawa duit tos ngajual emas, keur liwat bayar. Abatur nyebut bos teh ka urang 2000. 2000. Kuat 20 urang jejer kos Agustusan. Kudu dibayar. Bayar 2000. Gue pernah lempang balik duit beak. Gara-gara Nah, ada eta disebut bos. lain. Pernah teu Pak Muro keur batur nanya ke perangan keur teu boga duit. Atuh pernah kan, Mbak. Tas kot dipicun. Pernah terus kumaha teh eta mayarna? Dituliskeun ngahutang. Ngahutang. Ngahutang dicatet eta ditagih deui eta. Itu ngahutangnya. Gusti nu Agung. Atuh kan tas ngajual bae eta. Lain dibayar namahan deui. Dan nyebut bos di bos deui. Dicatet. Wah, jadi loba dibae digitukeun dia bingung. Ari gara-garana saha eta teh Pak Muro maksudna meuni Haji tinggal. aja tinggal. Oh, Baheula teh Pak Muro keur zaman di Pongkor meureun kana emasnya. nya tahun 80. Oh. Keur teu lama keur ceuyah-ceuyahna meureun. Atuh lain ceuyah deui loba. Jaya. Loba apan hari tama. Dikedukan lain liang-liang acan. Ai Bang Muro teu lah boga liang sabaraha hiji? Boga 2 hari teh. 2 liang? Oh, Lumayan. Ari eta nu dikontrak ku duit palsu kumaha caritana? Eta mah orang kontrak mah urang mana bawa da. Teu teu barau. Orang Cina ieu namanya. Ngontrak dibayarna ku duit palsu. Atuh isuk-isuk teh pahibut menang duit loba, orang teu laku. Pangeran ge poek deuh listrik. Ari geus eta kumaha teh kumaha nyokot di kontrakan eta. Pan geus mun ngontrak teh 5 jam atau 10 jam. Heeh. 10 jaman bayar. Amun geus beak 10 jam balik meh mah. Jeung barang dibawa. Da sakina geus puguh mayar cenah. Bayar. Lumayan. Cenah duit palsu ge. Duit palsu digitukeun. Waduh. Hmm. Eta mah balik jeung Haji Idris teh kan ka Jangkar. Gimana? Anu sabulan teh menang 3 karung duit palsu. Jadi lobang teu laku. Ngopi. Jadi teu laku kana duit bae eta mah. Kot ngabogaan kebo nya salapan kebo. Ai salapan kebo urang. Tadi kurang cinang neng di hutang. Dianyuknya. Dianyuk ai datang ka ditu nyebut bos, budak leutik ai nagih can meunang, ai mayaran nyebut bos geus ngalo. Geus beak kitu kan ieu sugu deui. Nagih deui. Nagih deui 2 kali. Atuh, lebih-lebih teu meuli kebo dibikin. Da meureuleuh nyebut bos kali. Penaina urang 5 kali nagih. Heeh. Mun di calling ka nu hutang kebo kumaha? Lain bah lamun eta teh ditulisnya. Ditulisan Kumaha ditulis? lain di jalan teh Ditulis nyebut bos 2000 tahun sabaraha eta? tahun 80. 2000 tahun 80 mah mun ayeuna mah kisaran 10.000 lah meureun. Atuh heuh da kuli macul teh 5.000. Baheula teh. Ya kisaran kitu ayeuna lamun 10 kali nyebut bos 100.000 nya. Lamun anu ngomongna 100 urang Bukan eta berputer. Aya jelema eta keneh digitukeun. Gorenganan geus beunang mundur. Meureuleuh. Jadi nguriling datang deui, tegang deui. Bos cenah. Asana geus dibayar kan ieu teh. Bayar di we dikitu duit loba. Ujung-ujungna duit beak. Kebo teu hasil. Utang.